Aduh, Gusti. Pagawean seasup-asup. Kelinci. Kudu kumaha deui urang ye. Gawe beak ditipuan bae. Duit geus asup, gawe encan. Aing kumpul jeung kawin-kawin acan ieu. Manya budak geus karawin aing mah encan. Aing barengung hirup kudu kumaha deui. Sekolah mah lulusan SMA, gawe macan menang bae. Japah eta kudu biaya-biaya keneh. Aing mah parusing geran ge. Luk bae di imah. Warana samat di lembur. Budak kemarananya. Jam berapa gitu? Pantes panas. Jam 12. Mana budaknya? Iya itu tuh. Woi Lod. Woi Dak. Biasa ya ngangon kelinci. Ya panas-panas di sawah. Yung pegawaian deui meureun. Gawe naon deui jeung di jagawe teu asup-asup biar ditipuan bae. Mending aing ulin ke sawah aing. Buah kelinci hiji-hiji ge ye kesayangan urang ye. Atuh dia mengangon kelinci di mana-mana ngangon mah embe. Embe teu boga jadi naon. Mending ngangon kelinci aing. Ohnya, kabina-bina amat. Laju dia ka dieu nek naon, panas-panas kieu. Apeng parusing be tadi mah. Tuh aing ulin men yang angin jauh batur di mah gitu. Panas kiling-kiling ieu ulin ke sawah dia mah. Dia ge kenaon di dieu? Ku parusing aing sarua. Ih, kabeh parusing. Nganglu jeung nganglu be budak. Aneh. Kurang kumaha coba aing. Lamaran biak ratusan. Terus Hiji ge teu asup-asup. Ampun. sabar be na. Mungkin can jodoh nah. Kayak pegawaian menyiluk serangan tak dia. Dia mah teu maido jeung saing mah. Teu diterima ge. Coba nelponitna. Astagfirullah. Atuh ajar lah. Ih, Eunahna kumaha ya tengah-tengahnya bolan kos kieu ya. kali dugan bae. Mana dugan? Ya aing ge tangkalna doang tuh. Langsat gas. Seru aja ieu gua. Langsat. Dong aing tah hirup mah slow. Pegawai ge duit mah ngalir bae tah. Geus di mana tah? Coba ge aing nginjem ta 100 200 mah jeung modal ye. Ih, 100 200 amat jeung sini jumlah. Beraha ge? 2000. Waduh. Bukan 2000 doang. Menang naon ka 2000? Ih. Atuh meunang tak? Es di lembur mah 1000 ge mas meunang es. Atuh eta mah di lembur. Urang naik ka kota ye, naik berangkat ye. Atuh pan cenah dia can gawe cenaon. Urang kan naik dengan pegawaian, siapa tahu kan urang bisa menang pegawaian di ditu. Woi Lod, naon ka pusing-pusing dia nyar pegawaian. Nu mana? Atuh dia nek naon nying pake duit pake naon. Kuari mah teu kudu pusing ata. Presiden kuari mah nu nganggur ge dibayar. Ih, Ya anjing. atuh nek naon geus ngedog badi mah ngalumbuk. Sugan ngagaji. Tapi kan urang kudu ieu meureun. Naon? Daftar heula. Daftar naon? Kan dong nyeun KTP cerita. Is. Oh nya ribet nyoreng. Oh, kudu daftar heula. Bari mau online deh. Mana urang teu bisa. Ya mes lah gawe-gawe geus ngangon ieu bae kelinci. Oh, kudu nang lah. Karena kelinci bengeus. Parah gua kabogon tuh lah dia. Guman teu. Karak mah urang keur peuting ditinggalkeun. Bina-bina hirup dia belangsak amat. Nya ieu keur bangsak-bangsak mah ditinggalkeun. Batur manjing ti 0 sampai suksesna mah baturan. Ieu mana malah ninggalkeun. Emang ge bikang mah kabeh kitu. Gitunya. Kabeh kitu bikang mah. SAA ngegerang lah. Panas ata. Kemana tuh yuk? Oh ya, ke mana? Dok. Kasih mata opat. Kebeneran naiknya panas, saya jelema setengah dadi. Dadenan ku eta. Ulap aing, jelema culun bos gitu.
dulu nak kernaon. Gambarnya dia orang ikut diuk. Ih, Iya sih, boleh tuh ulis gabung di dinya. jelema setengah aja ada yang ngegabung jeung aing. Itu pantas dia mah. Mending balik ke ditu ke asalna. Ih, eureun di dia mah. Balik-balik ditu. Haram jada. Wih. Doangna aing kudu ngurubah penampilan. Udah si Ardi bogo. Lis, paling siar-siar dia tahu ngajadok di dia. Ayo naon dog. Itu sih, aing hayang panggil dia bae. Sia kunaon Lis? Kok raut mukana sedih gitu? Tena naon dog. Ulah ngolo, cerita bae sih kanu aing. Kumanya. Sebenarnya ulis bogo kana Ardi geus lila. What? Dia buka ke si Ardi. Sebenarnya ulis saya merubah penampilan dog supaya Ardi teh bogo kana ulis. Maksudnya kudu berubah penampilan kumaha Lis? Geus kayak nyaho. Geus ya dog, geus balik heula. Atas. Ternyata si Ulis boga ka si Ardi. Dog, naon? Hati aing keur sedih Gi. Anjay, ceritana keur patah hati ya. Ya gitulah. Hatiku naon jing dog? Si Ulis boga ka si Ardi. Naon hubunganna jeung dia? Itu aing sebenarnya mah kebal boga perasaan hati ka si Ulis. Atuh lain diungkapkeun jing. Bi aing sieun sing ditolak. Atuh dog, atuh dia sebagai lelaki harus gentleman. Atuh ngomong ge ungkapkeun perasaana si Ulis, supaya nyaho si Ulisna. Geus lah Gi, kadoang na si Ulis nganggap teman kana aing mah. Asa kenal aing kana eta jelema. Neng. Eta neng Ulis teh anya nu culun teh. Anjing. Sombong amat eta jelema. Aing dicuekeun. Tangkurak dong sia. Hai, tunggu. Kok serasa kenalnya kurang kemana? Ya, bining Ulis. Neng Ulis. Kok gelis ku ari mana?
Bolehnya ka sore ulin kayak mana? Nya sok wae ditunggu. Cepat ada di dia. Iya si Ulis. Gelis amat Ulis. Nya, aing Ulis. Aing pantas sih berpenampilan kos kieu. Pantes kok gelis. Menurut kamu, Dok? Iya pantes kok. Atur nuhun ya. Oh nya, dengan penampilan kos kieu, si Ardi tadi nyapa loh. Si Ardi tadi ngomong aing gelis. Oh nama, gitu be. Aing balik udah lah, nggih. Kayak urusan. Kemanan dong? Ayo urusan pribadi. Si Endog kunaon Gi? Mungkin nyeri hati karena dia nyeri hati kunaon Gi? Tadi si Endog cerita karena aing. Karena bogoh karena dia. Bogoh. Kok tuh ngomong sih karena aing? Nya bisingan ditolak, cenah gelisku dia. Terus aing kudu kumanggi, bingung. Atuh terserah eta malis kumaha hati dia bae. Aing ketelimbang Gi. Ya Allah, lamun si eta jodoh aing, dekatkanlah. Lamun lain, kudu ngajodoh. Wayahna we ya Allah, Gusti. Aing bogoh cinta jasa ka manehna. Lamun teu jodoh wayahna we dijodohkeun ya Allah, Gusti. Tumben mampir, biasanya lewat-lewat bae. Soalnya kuari dia gelis amat silis. Jak kemari mah doang jelema setengah jadi. Asli gelis kuari mah. Oh nyalis, sebenarnya aing nu rek diomongkeun ku aing. Sebenarnya aing Dog, di kemana? Nek ke sawah aing, nek ngorek belut. Kadieulan Dog, mampir. Teu lah, jojong bae, geus ngeganggu. Inggeus pokona ka dieu kudu mampir. Eta bangku aya, aku diuk dihendek. Ih, astagfirullah. Oh, grogi neng. geus langsung ka intina belis. Sebenarnya aing bogoh ka dia. Daya daek teh jadi kabunga aing. Ngabdi, dong aing teu bisa. Teu bisa kunaon lis. Lainna dia bogoh ta kana aing. Aing geus mendak lelaki nu bener-bener nerima aing apa adanya. Saha lis? Di jelemanan. Siapa beneran milih aing les? Iya benar, ini dia. Yes. Teu hayang teuing aing gabung jelema dia. Dia mah teu pantes. Ih, naon deum kalangnya. Sebenarnya bogohan Neng Ulis nguculun teh nya. Makasih ya. Oh iya, tadi Ardi. San, Oh iya. Oh iyanya. san. Kumaha dia bae eta mah. Aing bingung. Action. Aing ketelimbang Gi. Action. Mati. Hore.